Masih kena ngagoler tacan ngonial hudang nu aya di jero tepas imah Ki Hambaraka jeung Manintin anu ngabandungan kana rumangsungna kajadian tarung tawuran. Perhatianana harita leuwih dipuseurekeun kana tarungna Ki Warangkas kayunanang bule. Narang tu ngarendeng di jero tepas imah harita Manintin anyarita. Kenteng laku sekali kebenangan ku panarajangna Kakang Warangkas. Eta sinang bule teh langsung rubuh gedingan Kakang Baraka. Amoy tong waka boga anggapan sinang bule geus ele jajaten tin. Sabab ke dewek mah masih boga pikiran rangkepan. Lamun teuing tin euy. Eta sinang bule teh incuna sirawing. Amoy cek beja ti salah seorang anggota barisan Warangkas Jaya mah sinang bule teh boga kakuatan ilmu simpenan. Amoy dengkeun eta sinang bule teh diperhatikeun ku dewek can ngagunakeun ilmu simpenanana. Amoy malah dewek jadi boga pamikiran saupamana nepikeun ka Ki Warangkas anu kadese nya urang kudu ngalakukeun tindakan teh euy. Nah ngalakukeun tindakan kumaha kitu maksad Kakang Baraka teh. Bet asa piraku Kakang Warangkas kudu eleh jajaten ku sinang bule. Asa pamohalan cek abdi mah Kang Baraka. Amoy. Cek dewe teh saupamana ieu mantin. Saupamana tindakan anu kudu dilakukan ku urang teh nyatana kudu ngaloloskeun diri ti ieu patempatan. Ayeuna teh dewek geus badami jeung Mbah Rangkebong anu pamikiran sarua jeung dewek. Sabab Mbah Rangkebong boga tanggung jawab kudu mikeun rahasia catatan ilmu dangiang panglebur sukma anu dijejemkeun ku Ki Warangkas we. Jadi aya ceuk Marang Kabong mah eta catatan rahasia teh kudu dibikeun ka si Hawuk. Ka si Hawuk ni euy, amoy. Engke ge si Mbah Rangkebong bakal datang ka dieu. Aduh dewek beuyeut euy pura. Hayang nyaksian tarung tandingan sinang bule lawan Ki Warangkas henteu euy. Amoy. Manintin masih kena penasaran si gada maharita terus nyarita deui. Tapi ali sekentin mah sanajan beuna silang bule boga kakuatan ilmu simpenan tetep mampu ngimbangan kahebatan kekuatan ilmu lintang panumbing jagat mah. Da kabandungan ku urang oge ku kakuatan eta ilmu Kakang Warangkas bisa ngawasa dunya kajewaran. Jadi asa terpercaya ke entin mada menang bule bakal unggul Kang Baraka. Aw. Amoy. Cek deweke entin. Apan cek deweke saupamana. Ieu mah saupamana. Ayeuna teh Bagus tong ngomong wae tuh perhatikeun. Ki Warangkas masih kana ngadaguan sinang bule. Bisa henteu nangoneal di hudang pikeun neruskeun tarungna. Apoe keur ngumacaitaan ka sinang bule. Perhatikeun entin perhatikeun. Ki Hambaraka jeung Manintin museurekeun di perhatianana karena lumangsungna tarung tandingan nang bule ngayunan Ki Warangkas. Harita Ki Warangkas keur ngumbar keneh caritanana. Hai belakang.
si lain kalah kumaoge lain tandingan dewek lang bule. Geus bisa dipastikan si lain bakal modal kulengan dewek sedeh. Tong boroning si lain anu jadi incuna sok sanajan si Rawing oge aki si lain bakal modal sia talu ngalawanan dewek mah. Si Rawing anu dina waktu keur makalangan kasohor malah cenah-can aya anu mampu mapakan kana ajen pangartina. Ke dewek maweuna naonan eta si Rawing teh belakang. Jadi si lain nang boleh kitu deh si Rawing aki si lain jeung kulawarga anu sejena teu beda ti anjing budug di jarian deuleu anu bakal ditumpul ludeskeun ku dewek. Belakang nang boleh anu keur ngagoler can disakonial hudang. Barang ngadenge caritaan ti Ki Warangkas anu geus ngahina ka dirina jeung ka si Rawing anu jadi akina kitu deui ka kulawargana. Harita nang pulih jadi muncak amarahna baraya ngajadikeun kaluar kakuatan puncakna marangan kana parobahan kayan dirina. Harita nang boleh ngacrelat ngorejat hudang di barangan ku parobahan kayan dirina. Bukna anu beureum jadi rancung jarocong heuras kawas-kawat. Sorot panona jadi semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Ningali parobahan kayaan diri nalang bule, harita Ki Warangkas jadi kageteun oge. Malah rada ngageter hatena. Salila manehna makalangan tepikeun kabisa ngawasa dunya kajawaraan. Kakarek harita ningali keanehan anu saperti kitu. Nang bule dina karakterna akibuana ireng harita. Sikap jeung caritana jadi kasar. Neuteub seukeut ka Ki Warangkas betus nyarita. Maneh montong abatos sangeunahna sia goblok. Ngahina ka aki aing jeung kulawarga sia Warangkas. Make jeung nyebutkeun tawas anjing di beruar sagarupa anjir eta teh penghinaan goblok. Anu puguh mah maneh lain rajana Jawara tapi rajana ajag anu hina jeung eueuh hargaan anu kabeukina ngahakan bangke. Entong wakatalu ngalawanan si Rawing aki aing maneh masya. Warangkas oprok tarung ngalawanan aing ge maneh cantang tu meunang sia. Dasar si Warangkas goreng sobat. Ki Warangkas puguwe jadi bedah oge amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caritan tinang bole anu saperti kitu. Langsung Ki Warangkas minta ditarajang deui ku anu jilawan. Kurang ajar. Ablak. Si lain wani ngahina ka dewek sia nang bule. Ke dewek moal make kudu kaget pedah ningali kayan parobahan di si lain. Hasok sia maju deui narajang. Tarajang dewek sia nang bule. Gunakeun deui sia kakuatan panarajang anu panghebatna. Jadi aing kudu maju narajang deui aki-aki wawalak. Siaku aing bakal dicumponan eta kahayang maneh. Dasar Warangkas si pur belakok anu kabeukina bakok. Montong kaduhung sia kurang ajar. Mun maneh anu bakal nampuyak kabeunangan ku panarajang aing. Dadah sia. Jorema cilung nang bule anu ngagunakeun kakuatan puncakna harita maju narajang. Ki Warangkas ngagerakeun deui leungeun katuhuna terus ditujukeun ka lebah nang bule bari nyarita semua gero. Roboh si lain nang bule.
rasakeun sia lintang padu maling jagat dengan katuh Ki Warangkas keluar geteran kekuatan anu nyurubuk maju rek nemrag kana badan nang bule anu haritakeun ngacurat teu napa kana lemah nang bule ngagerakeun dengan katuhuna tina leungeun katuhuna keluar geteran kekuatan anu bapak geteran kekuatan anu datang bantokan dua geteran kekuatan nimbulkeun sora anu ngapledag bedak das curalit nang boleh harita ngacuralit ka tukang sababaraha jumpali terus napa kana lemah sedengkeun Ki Warangkas harita ngajerje ka tukang tapi gancang mancukeun tangtunganna deui Ki Warangkas kerung rada kageteun oge sabab nang boleh mampu ngimbangan kekuatan panarajangna. Padahal saila ieu satiap payunan lawan cukup sakalina rajang anu jadi lawan bisa dirubuhkeun. Sedengkeun nang boleh harita nyelang ngareret kalebah tempat tumangsungna talung tawuran. Katingali Rasanti jeung Sandika masih keneh keur ngayonan opat urang lawana. Kitu deui ayu manganti anu ngayonan 3 urang lawan masih mampu ngimbangan panarajang anu dilawan. Sedengkeun Ki Buyut Debleng anu tarung ngayonan Mbah Segarawa harita aya di pihak anu menang angin. Sabab Mbah Segarawa ukur bisa ngagunakeun ilmu banyu beku can bisa ngagunakeun ilmu hasta lambitan sabab Ki Buyut Debleng terus ngarangsek ku panarajangna teu mereka sempetan pikeun ngagunakeun eta ilmu. Nang bule rada tenang hatena. Sabab sok sanajan pihak lawan jumlahna leuwih loba tapi di pihak barisan Darmayuda tacan aya anu jadi korban. Nang bule merhatikeun deui anu jadi lawan betus nyarita. Sugan aing teh heueuh we kakuatan ilmu maneh teh hebat sia. Warangkas kararas anu matak cek aing ge tong waka ngaheulakeun ngomong sia goblok kabuktian aing ayeuna bisa keneh nangtung hasok rek kumaha ayeuna ketak mah anjir teu jagor ngacolor jadi batagor sia lalawara teuing sok sia hayang ngacolor karek nyaho sia selain montong wakaboga anggapan geus menang angin sia nang bule budak edan beda mampu ngimbangan kekuatan panarajang dewek sia dewek tadi panarajang dewek kakarek ngagunakeun saparapat bagian sia mangsa dewek leuwih ngalonjatkeun kekuatan panarajang mangka si lain bisa dipasikeun bakal ngababatang jadi bugang sia. Jadi hayang seuring ngadegena ge didengene ku yang bujur anjir. Manggeus montong loba omon-omon cek aing oge sawarangkas. Mane mah geus bongkotan kawas kieu kalah katerus-terusan nyeun dosa kasasama lain insaf. Lain minta tobat sagoblog disebutkeun mah saenang-enang seteh. Mana geus korot hayo we ngagugulung ka teu celegan hayang untung bari ngarugikeun batur hayang senang bari nyangsalakeun anu sejet hanu matak geus mejeun aku aing dieureunkeun jadi rajana ajag teh sawarangkas Ki Warangkas murang langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun satengah bagian kakuatan ilmu lintang panumaling jalma. Nang bule budak edan hasok si lain maju dina rajang sia udewek bakal dibuktikeun kejadian tadi si lain bisa ngimbangan kekuatan dewek eta saukur kabeneran sia
kali masih lain bakal kejadian si lain nyangkir jadi bangke kena ku panajang dewek sedang bule nya ieu mah hantem buktikeun buktoskeun sia aki-aki kararas lain aing anu jadi bangke anu puguh mah maneh bakal eureun jadi jelema anjir ku aing ayeuna di Tarajang desa bisa hoyong kauninga mah sia aki-aki bokotan Ciwarangkas edan hea lewat silung nang boleh maju di Narajang Kiwarangkas ngagerakeun sapasang leungeunna bari ngagero dasakeun sia nang boleh kurang ajar roboh sia lintang Bandung Maling Jagat sarita keluar getaran kekuatan anu nyurubuk maju rek nembrang badan lawan nang boleh ngagerakeun sapasang leungeunna keluar getaran kekuatan anu saterusna eta getaran mapa getaran kekuatan nuju lawan bantrokan dua getaran kekuatan harita lumangsung nimbulkeun sorang ngapledak anu wis tarik batan tadi hus bedak das balukar tina bantrokan eta dua getaran kekuatan ngajadi kenang bule ngabangking menurut tukang Ciulengka Kiwarangkas ge ngadalig bunul Ciulengka medina waktu anu bareng duanana pada marancukeun di tangtunganana Kiwarangkas kageteun deui wae sabab nang bule tetela masih keneh mampu ngimbangan kekuatan Panarajang alam jala boga kekuatan anak haon cenah si wawalak ieu aing geus ngagunakeun setengah bagian kekuatan ilmu lintang Bandung Maling Jagat tapi sidang boleh masih keneh tetep bisa ngimbanganana aduh detela bener oge bejangeunana sinang boleh boga kemampuan ilmu silat anu hebat teh saguna mah awak sinang boleh papulisat ditembrak ku getaran kekuatan Panajang aing tak biasa biraku aing kudu eleh jajaten ku budak kamari sore ieu sedengkeun nang boleh harita keur mikiran cara sangkan Kiwarangkas daikeun diajakan tarung tandingan anu tarung tawuran dieureunkeun ngabandungan lumangsungna tarung tandingan cara kitu moal loba anu jadi korban ti dua pihak barisan sabab mun Kiwarangkas bisa diungkulan ajen pangartina mangka anggota barisan Warangkas Jaya bakal leungit sumangat tempurna pikeun neruskeun tarung tawuranana kitu ceuk pamikiran nang boleh dina waktu harita kajurung kurasa panasaran harita Kiwarangkas saega di diri pikeun neruskeun tarungna tapi ngarobah cara tarungna rek maju Narajang langsung pikeun dibankeun Panajangna kana anggota badan lawan ngagunakeun 3/4 bagian ilmu pangenteng badana jeung 3/4 bagian kekuatan ilmu lintang Bandung Maling Jagat sedengkeun nang boleh harita masih terus mapanas anu dilawan ku sikep jeung caritadana nya cek aing oge naon Syah Warangkas si kalaras teu kabuktian omon-omon maneh teh geuning anjir kabuktian aing masih keneh buncelik can jadi bangke omon-omon we kawas rangu sia anu matak tong anggap enteng pedah aing budak keneh Intu si Rawing dilawan reku mah bisa menang sia Kiwarangkas kararas
geus waktuna maneh eureun jeung Raja Ajag teh sia. Damun heueuh ge maneh Rajana Jawara kuduna nyatria anjir. Tarung tandingan jeung aing mah teu kudu ngalibetkeun anu sejen. Dasar kolot bedegong. Beakak. Silain montongnya capek kamana karap sadang bule. Kurang ajar sia. Eueuh jadi tuna dewek anu ngawasa dunya kajawaran kudu aya jajaten ku budak kamari sore. Urang teruskeun sia tarungna lintang panumaling jagat. Jorelat Silong Kiwarangkas harita anu maju narajang. Nah boleh ngimbangan anu jelawan harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapiluhna. Jorelat dua jirimting jorelat teu beda ti kalangkang anu silih samar pikeun ngasupkeun panarajangna. Ilmu pangenteng badan anu digunakeun sapiluhna kunang bule ngajadikeun satiap panarajang Kiwarangkas anu ngandung geteran kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat taya anu bisa kena karena anggota badan lawan. Sok pirat plus hari tanang boleh lain wae bisa nyingkahan panarajang lawan tapi dina hija kesempatan anu hade hari tanang boleh bisa ngasupkeun panarajang leungeun katuhuna ngahantem kana dada lawan. Jorelat hiuk cebrot deh jala sabobrong. Kiwarangkas ngagero bari nahan kanyeri terus ngadalik deug mundur ka tukang sababalengka. Nang boleh maju datang tuanana. Nore kabinasakeun lawan teh kabeunangan ku panarajang geuningan Warangkas. Teu balik kawasain kolot. Kalakah omon-omon we diheulakeun. Ku aing jadi kahati ayeuna mah. Maneh jelaskeun eweh jajaten ku aing sia. Anu matak mung tarung tandingan. Teu kudu ngalibatkeun tarung-tawuran oge. Bener teu? Raja Jawara nanahaon anu kitu patut anjir. Ari teu wani tarung tandingan mah. Kiwarangkas ngatureng hapan napasna beuki nambahan kakagetna sabab kalaka manehna anu kabeunangan ku panarajang nu jadi lawan. Kiwarangkas teu malire kana carita nang bule. Harita saga diri pikeun neruskeun tarungna bari ngomong dina jero hatena. Aing ripuh aja. Tadi aing kabeunangan ku panarajang sabab kacepatan gerak sinang bule. Memang leuwih ogoh. Ayeuna aing kudu ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapilu namun kaya kimah. Dibarengan jeung 34 bagian kekuatan ilmu lintang panumbaling jagat. Kangarana ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapilu mah. Sinang bule anu bakal kabeunangan ku panarajang aing ngarasakeun sia. Rasakeun sia bule. Jadi kalaka ngahulang kawas kitu siga nu bingung maneh mah. Tarung teh Warangkas kunaon sih boga hutang ka Bang Emok. Nu matak anjing hirup teh tong dibeberatan ku loba hutang atuh teh. Jadi kana gawe teu balik hulang-hulang we pagawean teh. Anu matak tong hayang disebut Rajana Jawara atuh anjir. Geus ngawasa dunya kajabaraan ari mung jajakan taung tandingan mah. Kudu nama mun heueuh maneh Rajana Jawara barisan Warangkas Jaya eureun keun sina tarung tawuran. Pihak aing geus sarua rek dieureunkeun. Sina ngalalajuanan we tarung tandingan aing jeung maneh sia Warangkas. Si leutik burih macing maneh mah sia ngalana we kolot jago omon-omon diheulakeun. Alah montong loba omong sada bule tarung tacan anggeus deui sia dewek masih kene sanggup pikeun ngabinasakeun si lain. Sok atuh
kada sia lintang panumaling jagat Jorewat silung Ki Warangkas semaju dina rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapinuhna dibarengan ku 3 parapat bagian kakuatan ilmu lintang panumaling jagat nang boleh ngimbangan anu dilawan 2 jirinting cerat dewe terbeda ti kalangkang anu Sri Samer masing-masing hayang bisa ngasupkeun panarajangna kanu dilawan dina hiji kesempatan anu di luar dugaan lawan harita Ki Warangkas bisa lipankeun panarajang sapasang leungeunna anu pilih gengking hantem kana dalawan jorewat saceblosas tegas nyeri anjir nang bule ngageronahan ka nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh ngabebengkang maring lemah jengkang gebut Ki Warangkas mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun lawan nu geus dirubuhkeun harita Ki Warangkas bumbar ka sukahatena belak sakumaha hebatnya kemampuan si lain tetap mampu si lain ngimbangan ajen banget di dewek nang boleh kurang ajar kalah kumaha oge si lain tetap bakal binasa ku leungeun dewek cenah boleh geus beres merenan si lain kakarek engke nyusulake si lain si rawing jeung kulawargana ditompor lodoskeun ku dewek masia cukup pusakali deui dewek dibanteun panarajang bangka si lain bakal binasa sana boleh belakok nang bule anu keur ngagoler harita ngajengel ting pelentrangna pakarang disusul ku sora anu ting kelonahan ka nyeri alatan kabenangan ku panarajang lawan nang bule girig dina hatena kudu bisa tarung tandingan kabenangan ku panarajang lawan anu taring-taringan dieureunkeun sakumaha anu geus dicaritakeun ka Ki Warangkas sabab ku cara kitu tangtu moal bisa atau maloba teuing anu jadi korban tapi carita nang boleh anu ngandung panglelewa jeung panghinaan tetela taya pangaruhna keur Ki Warangkas nolak kana pangajak nang boleh pikeun tarung tandingan eta nu ngajadikeun nang boleh bangun dina waktu bingung dina waktu harita waktu nang boleh geus rek model hudang harita ngacadak ngadenge sorasi rawing anu jadi akina aya carana apanan mun hayang tarung tandingan ngalawan Ki Warangkas mah carana kudu leuwih deheula dicaritakeun ngeunaan rahasia pribadina Ki Warangkas waktu keur ngora apanan mah kungsi ngakaya anu jadi indung bapana dibeakeun pakaya dipake rucah ka awewe tepikeun ka akhirna indung bapana gering parna tepikeun ka tiradunya apanan teu saukur kitu adina nu awewe tepikeun ka kakandungan alatan dipaksa pirusa ku manehna anu akhirna tepikeun ka bunuh diri jadi mun geus dicaritakeun rahasia pribadina waktu keur ngora kakarek ditantang tarung tandingan apanan tak anu dilakukeun ku hidup teh malah aya hiji ngeunaan ti kelemahan Ki Warangkas ngayakeun dina ngalakukeun panarajang atau upayakeun dina ngalakukeun panarajang gunakeun culukatuhuna kudu bisa nembus kana bujana Ki Warangkas pucara kitu kakara bakal bisa ngungkulan anu dilawana
Apanya cukup sakitu we Aki mana sora Sirawing geus teu kadenge deui nang boleh can wakangonel hudang masih keneh nyatat dina ingetanana caitan Sirawing anu jadi akina sedengkeun ki Warangkas harita keur nyelang merhatikeun lumangsungna talung taburan waktu merhatikeun talungna Mbah Segarawa anu ngayunan Kidebleng katingali Mbah Segarawa geus sababaraha kali kabeunangan ku panalajang anu jilawan ningali Kalbah Rasanti jeung Sandika anu tadina dihurup ku opatan harita lawanangan kali tinggal duaan anu can dirubuhkeun barang merhatikeun Kalbah si Banteng Wulung katingali lawana kali tinggal duaan Lili Kalbah Rasanti jeung Sandika anu tadina dihurup ku opatan harita lawanangan kali tinggal duaan anu can dirubuhkeun barang merhatikeun Kalbah si Banteng Wulung katingali lawana kali tinggal duaan deui anu duaan geus ting haragung nahan kanyeri kabeunangan ku babukan ruyung gedena si Banteng Wulung barang Ki Warangkas ngarele ka tempat rubuh Nang Bule harita jadi kageteun ningali Nang Bule ngoneal hudang terus cengkat nangtung dina kayan anu teu sakara-kara bari merhatikeun anu jilawan harita Ki Warangkas ngomong dina jol hatena caya tahan si Nang Bule bener-bener hebat si bawalak deh aduh kangaranan geus kabeunangan ku panalajang aing sakuduna si Nang Bule teh bakal nyadangan tatu di jero anu parna tapi kaya si Nang Bule bangun anu teu sakara-kara alah hanya kalau eueuh si Hawuk tepikeun kaina can balik kene si Hawuk cacakan mun aya si Hawuk mah aing bisa maju babarengan ngelawanan si Nang Bule bisa dipastikan geus semua make kudu rela ngabinasiekeun si Nang Bule mah lamun dihuru kuduan kanyataan di singareupan bener-bener di luar dugaan aing beakok Ki Warangkas masih kene ngarasa hanyelu sabab si Jagal Hawuk can aya datang kene cacakan mun si Jagal Hawuk mah pikeun ngabinasakeun si Nang Bule bisa maju babarengan sakumaha hebatna ilmu silat tingkat tinggi Nang Bule tangtu moal mampu ngimbangan mun capikeun ka kudu ngayunan Ki Warangkas jeung si Jagal Hawuk anu sarua padami banda kakuatan ilmu lintang panumalin jagat sedengkeun Nang Bule nu ngarasa percaya diri sanggeus tengah denge caitan Sirawing anu jadi akina harita